jeung takwa sabab surga dijamin dicawiskeun jang jalma anu takwa ka Gusti Allah. Nu sakola takwa surga jaminanana, nu ayeuna pejabat takwa surga jaminanana, kiai takwa surga jaminanana, tukang tani takwa surga jaminanana. Surga lain jeung kiai lain jeung ustad dicawiskeun jeung jalma anu takwa ka Gusti Allah. Tah ayeuna jalma nu daek ibadah urang angkat tadi teh nu salat ulah ngarasa pang salatna, nu ngaji ulah ngarasa pang ngajina, nu kuah anu daek ibadah ulah ngarasa pang ibadahna, urang akurkeun jeung takwana. Ari takwa teh lain bulu botak di bawah. Ari takwa teh ayeuna anggaran takwa teh imtisalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Ulah waka urang ayeuna oh kasi eta mah tasawuf. Si anu mah tasawuf sagala rupa kitu. Ulah waka. Tasawuf mah eta mah ayeuna anggaran hartina tasawuf teh tina sawwapa ya tasawwafu tasawwufan. Hartina tasawuf teh bersih, suci, johir jeung batina bersih. Tasawuf. Tah, ayeuna urang waka kana tasawuf cokotna kana takwa. Intisalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Ngalaksanakeun kana sakabeh pamarentahan Gusti Allah nu dititah ku Gusti Allah, nu hampang jeung nu beratna kurang pigawe kurang laksanakeun larangan-larangan Gusti Allah sakabeh nu dilarang ku Gusti Allah, dilarang ayeuna ku nabi, dilarang ku sahabat, dilarang ku agama, kurang jauh kitu can. Hah? Kurang bisa kitu can? Can bisa. Heuh. Ayeuna mah umpama TV teu boga, radio teu boga, HP alus. Ngaku HP na alus, lain mah mere. Alhamdulillah, ngaku da can bisa. Can bisa kakarak diajar, mudah-mudahan sih bisa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Radio teu boga, TV teu boga, urang mah kan sagala dipigawe. Urang contoh ceuk tadi ge nu salat ulah ngarasa pang salatna, lamun jalma salat daek salat disebutkeun jelema bener jelema goreng. Hah? Jelema daek asup ka masjid daek salat disebutkeun jelema bener jelema goreng. Sabab daek ngan jalma anu salat disebut jelma bener ulah ngarasa jadi jalma bener. Naon sababna? Nu bener can tanawuru tepat, nu tepat can tanawuru ditarima ku Allah. Ayeuna jalma bener daek ibadah, daek salat, daek ngaji, daek puasa can tanawuru tepat. Jeung naon? Jeung hukum aturan agamana. Ayeuna salat urang nah akur teu jeung hukumna, puasa urang nah akur jeung hukumna. Ayeuna mah tong salat deui urang bulan puasa, ayeuna puasa sedengkeun puasa teh aya tilu, aya puasa umum, aya puasa khusus, aya puasa khususil khusus. Keur puasa umum nyaeta nahan hawa, nahan lapar jeung haus jeung nahan syahwat. Eta puasa umum jeung anak kabeh. Kabeh ieu mah rek laki rek awewe urang. Ayeuna puasa teh karak bisa nahan lapar jeung haus. Eta puasa umum. Aya puasa khusus. Puasa khusus mah lain hungkul nahan lapar, lain hungkul nahan ayeuna haus. Dalah mata dibawa puasa, ceuli urang dibawa puasa, hate urang dibawa puasa, mat erung bawa kurang puasa, baham urang dibawa puasa. Ayeuna panangan urang dibawa puasa, sampean urang dibawa puasa, urang kitu henteu. Teu keneh wae. Teu keur puasana ge. Tah eta teh ilmu fikihna, jangan tasawufna. Tah ayeuna mah urang ilmu tasawuf mah hate heula pake. Cek Imam Ghazali gegeduk tasawuf teh ayana dina hate aya salapan. Panyakit-panyakit anu di hate piceunan ku urang. Ulah ieu ngaku tasawuf panyakit hate pabalata. Sedangkan cak tadi kan aya tasawuf mah bersih, zahir jeung batin. Ayeuna bersih, zahir diberes ku ilmu fikih, batin dibereskeun dibersihan ku ilmu tasawuf. Urang mah tong sugauna tong sumona ilmu tasawuf, ilmu fikih oge sak ceuk ulama ayeuna salah kadar anu hampang, sak cacak ilmu fikih hampang teu dibiasakeun mah hese. Urang mah fikih na ge salatna ge puasana ge penting. Keur bener oge can tanawuru tepat, keur tepat oge can tanawuru ditanpi ku Gusti. Naon sababna? Aya diakurkeun ilmu salatna akur jeung ilmu fikihna, puasana akur jeung ilmu puasana kabeh
bener jok ini jeung batina dipake puasa, dipake sholat, dipake ibadah. Panyakit dina hate ayeuna urang asup ka mushola, asup ka masjid hayang disebut ku batur bea amal ibadahna disebutna ria. Ayeuna hayang dipuji ku batur disebutna hubu mahmada, urang teh ibadah bea hancur eta amal ibadahna. Hubu dunya, urang teh ayeuna mikiran dunya, katabana mah keur salat Allahu akbar. Ta ieu jempol teh kudu aya handapeun gagaji ceuli. Cek ilmu fikih di mana udang takbiratul ihram, ieu jempol kudu aya jaga gaji ceuli. Allahu akbar. Henteu disandakeun ka gaji ceuli atawa ngabates. Renggang jeung ceuli mah ngan ayeuna jempol ngabates jeung gaji ceuli. Allahu akbar. Kadang-kadang nu salat teh pan ayeuna takbiratul ihram kieu Allahu akbar. Kara kieu. Aya deui Allah, ayeuna deui sanu-sanu ka ku beurah-beurah tengah kahatkeun leungeun eta ngangkat leungeun. Allahu akbar. Serupa-rupa Allahu akbar. Salah keneh wae. Lamun aya nu ayeuna cek ilmu fikih, aya dua ilmu fikih. Allahu akbar, leungeun katuhu tunggang ke dina leungeun kenca. Arek diputerkeun ngan muterkeunna ulah ngagolongkeun cara layangan. Tadi puterkeunna mangga wae. Allah tah anu katuhu kenca luhur tongkong heula. Allahu akbar kakara. Ulah disalahkeun deui salat salat kitu. Eta ge ilmu fikih anu diulahkeun teh diputerkeun. Anu kumaha goeng-goeng mah ulah. Tah salat ge urang ilmu salat ge urang daek salat ilmu salat ge geus loba salah. Kerukuna leungeun renggangkeun, ulah dilempetkeun. Nik embung ngarenggakeun leungeun ge keruku. Allahu akbar. Renggangkeun, ulah kieu. Ulah dilempetkeun. Ulah ditedeun luhureun dengkul, ulah ditedeun sandapeun dengkul. Pas pisan dampal leungeun, pas dengkulna sida lempeng, ulah kieu sambut kusam-sambutna. Ulah urang keur salat ge geus loba salah. Keur ilmu fikihna, keur ayeuna salat urang kadang-kadang ke salat Allahu akbar. Ka mana disukanya meuli beas jangan dibeaskeun deui. Allahu akbar. Aduh, an araringeut ke salat mah. Aduh, aing ngutang aing can dibayar, ini kasih anu can dibayar, kasih can dibayar. Sedengkeun eta urusan dunia teh ulah kabawa geus bisa can kitu. Sik keneh wae. Mangka lamun urang boga kaleungitan buru-buru salat araringeut. Araringeut contoh ayeuna budak umur 7 tahun dititah ke kolotna, aing kolotna teh meureun tengah beuting sok main badminton. Naon sebutan teh badminton naon tidak? Bulu tangkis naon? Bulu tangkis geus bejat ditah ka anakna, teh jang ayeuna ka warungna pangmelikeun naon Pak? Pangmelikeun ayeuna kok. Aing kok bapak geus beak. Heuh di Pak. Ayeuna budak teh balung budak diapalkeun pan teu nyaho ngaranna apa apalkeun sia. Melikok. Tengah jalan ka batur ka panging baturna. Heuy, ka mana sia? Arek ka warung rek naon? Gara-gara sia nanya aing jadi pohon. Gara-gara emang saya main naon heuh aing teh poho tadi paling diapalkeun gara-gara sia nanya. Arek balik deui jauh, aing deung deui ka warung geus tepi. Tepi gede ka warung, sugan inget tepi ka warung teh. Ayeuna meuli kaluar ka warung nak main naon? Poho mah ari siang teh kabeneran anu mah yeuh cak kiai, cak ustad, di mana ayeuna poho teh buru-buru tuh ayeuna aya cak kabeneran mushola aya tuh mushola anu barokah, buru-buru arti salat. Pas ayeuna wudu beres wudu teh ka asup ka mushola, ka karang ke takbir Allah, aya budak liwat gitu. Melingkung. Eta salat teh ya Allah, ya Rabbal alamin. Maka dina Rasul teh sakali urang ingat, urang boga kaleumitan, boga hayang araringeut tah urang buru-buru salat sabab salat urang mah urang mah tong sumaona keur doraka, tong sumaona urang keur maksiat, urang mah keur ibadah ge dibarengan jeung maksiat ka Gusti Allah. Atuh haji aing maaf percuma moal salat, moal puasa, moal ibadah we datang bisa ulah teruskeun. Tidak kubilat sairul ibadah wa ida rudat sairul ibadah. Di mana ditarima amal ibadah urang hiji umpama ayeuna saminggu lamun salat ayeuna 5 waktu kali 7 poe baraha 35 waktu. Salat urang teh bajret 34 teh
ngan aya hiji nu bener, johirna bener, batina bener, khusuk keur salatna ditarima ku Gusti Allah. Eta nu 34 salatna bejat kabawa kudu hiji, kabawa ditarima ku Gusti Allah. Ulah kitu ulah cara tadi aing mah moal salat ieu lagi can bisa geuning ayeuna keur ibadah ge ayeuna masih keur ibadah ge masih keneh dibawa masih teruskeun kajeun bari kitu ge bari can khusuk oge susuganan aya amal ibadah urang hiji khusuk insyaallah ditarima ku Gusti Allah. Wa ija rudat sairul ibadah ngan sabalikna nu 34 alus ibadahna anu hiji wajib eta amal ibadah teh ditolak kabeh ku Gusti Allah. Naudzu bila sing sok sanajan urang ibadah kalau ora pikir da teu talaker ayeuna sumakeun umpama henteu lalawara mah rajin ibadahna ayeuna urang mah dibarengan jeung dosa. Mudah-mudahan dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Taya cek tadi nyariosna ayeuna keur nyunatan, keur ngakitan miceun najis. Ieu miceun ayeuna najis teh lain termasuk agama Islam. Ngan agama Islam ayeuna teu diwajibkeun nyundatan, teu disunatkeun motong. Terus sunat dipotong, Bah. Geus dipotong deui, geus potong can, Bah. Potong deui can. Potong deui apa? Teu disunatkeun, teu diwajibkeun. Naon sababna geuning di Islam kudu ayeuna dipotong? Ayeuna umpama eta teh lain diwajibkeun jeung disunatkeun miceun najis. Sabab lamun urang keur salat mamawa najis henteu sah salatna. Umpama ayeuna tong sumaona budak kolot acan disundatan menang salat menang. Ayeuna budak milu ngaji menang. Milu salat menang. Ngan syarat eta kolot jeung budak nu can disundatan memeh kuduna kurang tongtotun betot anu nyungcunga betot tarik panohol kumbah bersihan kulit-kulit anu nyungcunga bersihan malah bersihan beres dibersihan terus urang wudu beres wudu terus ayeuna milu salat sah salatna sabab najisna geus kakumbah. Ayeuna mantak disunat teh beusing etana nu nyungcungna tapaki aya najis nyangkrung nempel dan nu nyungcungna kabawa salatna henteu. Ayeuna budak urang mawa budak ka masjid, mawa budak ka mushola, can disundatan eta budak teh menang teu dosa ngan wayahna di mana keur salat eta budak ulah naplok nempel di awak urang. Lamun naplok nempel di awak urang keur waktu salat, urang sarua wae salat mamawa lain budak najis ngan budak mamawa najis nempel dina awak urang salatna henteu sah. Naudzu pan budak bingung tuh da budak teh. Nah, kalau budak umur 5 tahun jeung bapana terus keruku ge naplok ngajrong kaluku naplok kena kos ayeuna nantong bapana ayeuna kos bangkong nempel we atuh budak tajudatan di bapana eta salatna henteu sah. Abalikan deui sangeuk teh kan teh. Heuh. Geus mah beuting kiai beuting ulah bisa mah balikan deuk sabab salatna teu sah salatna mamawa nah. Ayeuna keur perjalanan soleh tak tadi teh perjalanan soleh teh urang menuju perjalanan soleh eta budak teh pijeun heula najisna supaya bener ibadahna supaya sah salatna geus di mana jaldi jalma soleh insyaallah bisa nyalametkeun indung bapak. Nu mantap ayeuna budak ulah kieu anak budak ayeuna boga anak teh masanden ka belejog ulah nyebutin ka belejog. Ieu mah keur masantren ge keur masantren maka hayang jadi sapam, hayang jadi tukang bisnis. Ayeuna aya dongeng si Hasan jeung si Husein. Si Hasan preman, ari si Husein masantren. Ceuk si Hasan, aduh, ayeuna mah aing geus hirup geus teu betah hirup teh. Geus ayeuna mah si Husein ayeuna masantren aing ngarek beak geudeuk pake masantren. Bebeja ka bapana Pak, bi ayeuna rek masantren eta hidup bapana ato. Aing menuju perjalanan soleh
Aina begitu aina cek bapak di umina atau pisan ujang kayak makan masandan mah tuh bebeja kaki maneh beja ka dulur maneh bebeja ka tetangga maneh ka batur maneh bebeja kabeh disampeurkeun akina pa ayeuna ba ayeuna mah ayeuna doakeun hayang makan hayang masandan mah halus pisan kantenan hayang masandan dibere tah jeung nambahan ongkosna 100.000 manggihan ka uwana ditambahan 100.000 ditambahan yang ka bibina ka babaturanna dibere ayeuna ku bapana teh bere meunang nepi ka 2 juta mangkat masantren elmuna mah can meunang dunyana geus mah dunyana geus deukeut elmuna mah can ayeuna can diaji tak arak-arek dunyana geus nuturkeun ayeuna keur masantren aing ka belajog masantren teh balik geus ayeuna mah aing rek usaha rek ayeuna rek mangkat ka Jakarta boga ongkos 500.000 pas mangkat naik bis turun tina bis duitna leungit aya nu modok tepi ka Jakarta balangsa tadina ayeuna keur ngala ilmu rek ngala dunya nama encan digawe dunya ayeuna duit sakitu-kituna enggeus leuwih et kumaha eta teh tergantung niatna hartina niat alus jadi alus niat goreng jadi goreng jeung Gusti Allah anu bina anu hayo geura anjeun geura asup ka surga eta cek jelema lamun urang di daerah urang di kampung urang ieu di kampung urang lurah komo lurahna enak anyar datang ka kampung ieu ka kampung Rawabejo euy masyarakat warga RT 01 warga RT 03 tuh naraek ka bis disayakeun aya 10 mobil bis hok urang jalan-jalan ayeuna ka palabuhan ratu gratis disadiakeun tah ayeuna biaya jeung jalanna jeung jajana kira-kira daek teu daek teu bas balik teh ka imah dibere beasna sakarung daek teu ieu jalema ditaasup ka surga cicing bae sedengkeun anu urang ti budak tepikeun ka kolot teh ngarep ibadah teh ngarep-ngarep hayang salamat asup ka surga geus asup ka surga kita ka surga ngaji lo bae cicing bae ceuk Allah kunaon anjeun make cicing bae ku kaula di TV warang asup ka surga anjeun keur waktu di dunya ibadah ka kaula anjeun ayeuna menta ka kaula geus begitu anjeun ku kaula di kita asup ka surga kunaon anjeun cicing bae ceuk eta jalma Gusti abdi lain embung asup ka surga mana indung bapak abdi moal bisa make baju lamun teu dipambelikeun ku bapak abdi moal bisa make samping lamun teu dibiayaan ku bapak abdi moal madaharan lamun teu sadiakeun ku indung abdi ku umi abdi mana umi bapak abdi anu ngabekelan ka abdi keur waktu di dunia perjalanan ka akhirat cuma cek Gusti Allah oh anjeun teh hayang ayeuna kapanggih jeung indung bapak anjeun sumuhun Gusti Allah manggil ka malaikat Jibril kulan Gusti ayeuna Gusti teangan ieu indung bapana ieu jalma teangan ku anjeun mangga Gusti diteangan ku malaikat Jibril teh eta indung bapana dina neraka geus gehe geus hideung geus teu warawuh cek malaikat Jibril saha anu ngaran anu boga anak ngaranna ayeuna si anu ngaranna ayeuna si Fadlan apa dia kata ngaju kaula nah sok dibawa ku ayeuna ku malaikat Jibril bapana ayeuna di bumi dibawa ieu lain bapak umi anjeun tuh ka atuh geuning pas ayeuna geheng hideung ieu teu bau menta ka Allah Gusti coba robahkeun Gusti ayeuna wajahna rupakeun balikeun deui kana asal dibalikeun ku Gusti Allah bener Gusti ieu bapak abdi ieu umi abdi cuma cek Allah hayo gerak ku anjeun bawa ka surga ayeuna bapak anjeun geus aya umi anjeun geus aya anu ngabekelan ka anjeun keur waktu di dunia ayo geura bawa ku anjeun moal maka Gusti abdi moal maka indung bapak abdi sing sok sanajan bapak abdi geus aya umi abdi geus aya abdi moal maka mawa ka surga kunaon mana jalma-jalma anu berangkat ka tanah suci Mekah mana jalma-jalma anu ibadah ka Gusti mana jalma-jalma anu marakat ayeuna ka tanah suci mana jalma-jalmana Gusti di teangan aya jalma nu tos jalani haji ceuk Allah tah geus aya kabeh ceuk Allah moal maka Gusti moal maka mana jalma-jalma anu baleunghar anu ngabangun masjid ngabangun mushola ngabangun majlis mana jalma-jalma saudagar-saudagar anu ayeuna anu ngabiayaan kana agama Gusti di teangan jalma-jalma beunghar ceuk Allah tah jalma-jalma beungharna mana jamaah-jamaah abdi Gusti anu ngaraji ka abdi abdi moal bisa ngamanfaatkeun ilmu lamun eueuh nu ngaji
di teangan jamaah anak kabeh di beres kumpul kabeh akhirna digiringkeun ku kiai ku anak ku jalma soleh indung bapak digiringkeun ku anakna anu soleh ayeuna jalma anu beunghar digiringkeun ku jalma anu soleh kabeh jalma digiringkeun ku soleh akhirna jalma soleh mah asup ka surgana pande sabab ngagiringkeun jamaah. Nah, tetep we nu asalamet ka surga ti lama jamaah. Bapak, mudah-mudahan ayeuna ulang ayeuna ngabekelan anu jadi putra urang da masalah agama, mudah-mudahan kancing jadi saksi di poe kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakali deui mudah-mudahan menjadi putrana maena bapakan di dieu, mudah-mudahan Gusti Allah sing tereh cager. Amin. Ayeuna semitanana sareng mudah-mudahan di mana tos balikna mudah-mudahan sing dijadikeun jalmi anu soleh ngabakti ka ibu ramana, ngabakti ka Allah jeung Rasulna, ngabakti kana ayeuna negara akur jeung sara. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin dahulu suruh kasar ya sadayana sakitu we ayeuna assalamualaikum warahmatullahi